ไม่มีใครได้บวชตำนานในวัดเนี่ยมันมีบางอย่างแปลกๆที่เนี่ยคือวัดที่ไม่เคยมีใครเคยได้บวชเป็นพระคนที่จะมาบวชใหม่อ่ะก็มักจะตายตอนเป็นนาคไม่เคยมีใครได้บวชพระสักทีแน่ใจนะว่าจะมาบวชวัดนี้หลวงพ่ออย่ามาเลือกปฏิบัติหน่อยเลยค่ะ แล้วหลวงพ่อติดอะไรเหรอคะ ก็ติดที่พวกพี่เป็นกระเทยไงออสพา3 คนนี้ไปหาพระพี่เลี้ยงจะไหวเหรอคะเนนขอเป็นพระหนุ่มๆหล่อๆรู้ที่เราเจอตรงที่ศาลไม่ได้เหรอคะเนนไม่มีหรอกวัดเนี่ยมีพระแค่หลวงพ่อรูปเดียวที่เป็นเจ้าวาดAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring nempangkeun nami abdi tera menegi vira di kelas 12 IPS 2. Tina kesempatan ieu abdi bade nge-review film horor di Thailand anu judulnya Pinak. Pertama, abdi rek ngebacakeun sinopsis. Dina kuil kuno di pinggiran kota, legenda Pakasieun tetap dugi ka ayeuna. Disebutkan yen saha wae anu hoyong diangkat janten biarawan di kuil ieu dilaknat sareng maut ku murka roh Pinak satuaceun upacara penahbiasan rengse. Selanjutnya aya identitas film. Judul Pinak sutradara Pontaris Choky Sodarsopon jeung Achira Noket. Produser jeung distributor serta studio henteu diketahui. Kemudian aya rilis pada tanggal 27 November 2019, bahasa Thailand, genre horor, misteri, jeung komedi, serta durasinya 108 menit. Lanjut ke tokoh, review Nong saleresna kajebak dina kaayaan anu teu pikaresepen kusabab anjeunna babaturan sareng balen. Tapi tujuan utamana mah eta pikeun ditahbiaskeun sebab geus pick up kalawan bapana. Tokoh kedua eta aya Chin Chinaut Indra Chusin salaku Non. Non nyaeta sebagai hantu. Namun hantu Non mah beda pisan jeung hantu-hantu negeus katempo. Hantu Non memang kejem pisan sebab teu weuleuh ngareret komo maehan. Sanajan kitu, tujuan hantu ieu sabenernya sedih pisan. Anjeunna teu deuk ngantep jalma sejen ditahbiskeun. Alesanana Non maut pas rek ditahbiaskeun hareupeun indungna sorangan. Tokoh ketiga teh nyaeta Witawan Ratanobon Barame salaku Balun. Balon nyaeta jalma anu tanggung jawab pikeun mawa Nong jeung First ka kuil angker. Sebab mun teu sambarangan sumpahna maranehna moal bakal nyangharep hantu. Tokoh keempat nyaeta James Puadon Vejfongsa salaku First. First, ieu teh lalaki anu ngajalankeun bisnis sorangan, tapi kabanget ku janji babaturna. First ieu teh rada egois, sabab anjeunna ukur paduli ngeunaan keamanan sorangan. Tokoh kalima teh Pon Kunapat salaku Aot. Aot nyaeta jalma anu ti mimiti jadi pemandu wisata pikeun Nong, Balon jeung First di bari di kuit. Lalaki ieu nyandak aranjeunna papanggih biarawan jeung nyandak aranjeunna sabudeureun dinya. Tokoh ka-6 teh nyaeta Tar Atiwat Saengtingen salaku Not. Not mangrupakeun biarawan ngora anu supervises Nong, Balon jeung First bari di kuil. Biksu ngora ieu katingalina rada modern sabab dina awalna Non katembong maher dina ngalareskeun barang-barang elektronik. Tokoh terakhir nyaeta Jani Wegel salaku Jui.
Jui nyaeta gadis kota anu ngahaja datang ke desa pikeun milu dina prosesi penah biasan lencekna. Hanjakal Jui kudu narima kanyataan pahit, sabab lancekna maut dina cara tragis. Lanjut, Abi rek ngabacakeun kahengkaran film Pinak. Menurut Abdi, saur kuring alur cerita anu dipindangkeun dina ieu film rada panjang, matak bosen penontonna oge. Selain kahengkaranna, aya juga kehalusan dalam film Pinak ieu. Menurut Abdi teh, alur cerita anu dipindangkeun dina carita Pinak teh nyaeta carita anu ringan. Dina plotna oge aya suasana komedi sehingga penontonna tetegang teuing lamun lalojo filmna, sabab cigana filmnya rada pikasieun setan anu dipintonkeun teh nyata. Yang terakhir, Abi rek ngebacakan kesimpulan film Pinak. Menurut Abdi, film Pinak nyaeta film dengan genre horor, misteri, sareng komedi. Film ieu cocok kepikeun ditonton sareng keluarga sabab jalan caritana ringan sareng pesen moral anu hade pikeun kahirupan. Menurut Abdi ngasih nilai di film ieu teh 8,3 dari 10. Sekian video resensi yang saya buat tentang film Pinak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.